Nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain. Anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa, memeh Nabi no terus tentang Suriah, tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem tiba. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi, Nasrani, Yahudi kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Mantak urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang diberi keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arqad sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam, nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damal haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna diboluh kabeh. Walam yar'a lahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teu aya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, buluh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyim, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di hareupeun indungna. Fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantak qasarat kal majnuna. Itulah kekejaman-kekejaman nu baheula. Mantak datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Arqad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya, di Suriah, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sayyidina Ali. Asuplah Sayyidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sayyidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi, mana sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi, nu kamari kukul geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh. Ternyata geus eueuh.
Nomor kahiji. Nomor kadua mana Utsman bin Affan? Tangan kunya dek dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah. Laula ma'ida ilayya. Muawiyah. Lamun Muawiyah teu janjikeun ka urang mataraktu fil Madinah Mu'taliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bangge. Sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah teh. Dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyu libayya. Nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat. Supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia. Khususnya di belahan timur tengah umum nasa dunia supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila abisla bani Salamah anjeunna ngutus ka bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bi Jabir. Moal aya keamanan yang moal aya kageunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih kana yakni Ummi Salamah. Didinya nyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya li Muayyah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu ara an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Mantap pakola hadhihi bayatud dalalah ieu mah beat dalalah kos kuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ke Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alamun SBY nu eta. Si masih heran bangun sentimen dah gitu. Hai mungkin bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung, tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya. Tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya. Rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di di Mesir aya. Di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kangjeng Nabi, sorban Sayyidina Ali masih kena aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kangjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang lamun nyaritakeun kos kitu, menyaritakeun di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna. Berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa, negara, jeung agama siapapun pokoknya mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Kurang eta terharuna hati Bung Karno. Ganyang musuh. Kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna. Nomor kahiji, nomor kadua itekna, nomor katilu cincinna, nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli. Eueuh nu sabenerna. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli, nu asli mah eueuh. Nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti.
berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Buah iya ya. Entah kieu moal dikamamanakeun kajen kumaha ge. Emang kurang gitu. Weh. Aya sejarah I love you-an ieu. Sia mah ka mana bae. Bendera Sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera Sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam 11:30 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung adu hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Ndek neang batur kula waktu di Digul. Saha? Ahmad bin Khairun. Kaget. Ai ka ieu saha? Ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah. Kula mawa cai ka dinya teu diinum. Saat eta mah pancanaya kueh-kueh mawa gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak wari mah nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh didah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Ari ieu mah keris. Meunang teu ningali mangga wae dideuleukeun. Minimal kula pernah neuleuh lah ka keris. Nah deuleuh kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pendi mah 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu atuh. Eta suka deui. Kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu Sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek da di dieu hiji. Set. Di deuleu ceulina gede sabeulah. Gede sabeulah. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeulah, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kenceng. Lamun rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, tidi jalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi. Oh, berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Tidi jalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna pas jam 12 adzan lah budak di dia. Allahu Akbar. Nah, ceuk manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula deuk zarah, kemudian kula deuk ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas zarah pas adzan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggi deui, kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar teh. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa Sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Itu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kejadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh.
nya cakawa teh abang ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan abang ge teu kaharti cekeun teh bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur teh mah bapana Rano Karno teh mah ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali engke Indonesia bakal perang iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya mah kajen kumaha ge engke urang Sunda nu bakal jadi presiden nomor kaji nomor kedua Baduy nyerang didinya lah bakal timbul peperangan perang lah mimiti jeung urang kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan turunlah engke Amerika wah dahsyat luar biasa mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakalna sok tanyakeun gerakan nyaho moal aya caian tama kali eta mah getih engke bakalna caina bener bae kuari eueuh caian atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib endi wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus ya sorangan di dinya tampangnya nang kudu meuli lele di dinya nah engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali bener atau teu bener jangan ngomong seperti gitu geus tamah cerita Indonesia mistik sama kos kitu mah Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur cek Kanjeng Nabi ieu sejarah anu luar biasa engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani dua kafir nu dua mukmin wa sayakunu khamisun maka jadi raja sadunya kalima wa min dzurriyyati eta adalah turunan kaula ismu abi wa abu abi artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillah wa Mahdi engke bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di mana nyana lahir di Madinah di lemah geus kalut di dunia kabeh lompatlah nyana ka Mekah ditunggu di Mekah setelah minyak acak-acakan ge idinya nyana salat bae kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi terekeun nyarita jarajeng terekeun ngaku kakarak nyana ngaku disumpah setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah nu biang peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari lantaran etalah negara tertua di dunia sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang Palestina perang Baghdad perang Mesir perang teu aneh sama kos kitu mah lantaran memang tiba heula peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana leuwih maca bangsa nyana lamun dihareupeun nyana di Dredet teu aneh di Baghdad mah teu aneh di Mesir mah urang bae maca bangsa Indonesia baca ku urang teh tahun 45 baheula memehna diduduki ku Belanda 3 abad setengah turunlah Belanda turunlah Inggris turunlah Jepang terus gedoran Cina hampir kuari ge digedor deui Cina
Sawo jawara manggeus kieu bae kumisah geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mah cicing cek bae cek jangan teh dipencitan bae disate ku aing. Karena itu bae di Indonesia ge boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad baca sejarah Baghdad, Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh. Urang kuari. Dedet 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nya nama. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina. Kelahiran negara nabi, negara rasul. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Ditulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu mantep pae seuri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bakos kitu tekadna. Penting agama ya lu wala yulaleh. Maleureun-eureun jadi perang kitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres ngaranna kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cekarian deuk dia kacukupan deuk mental obat. Itu salala stres cenah geus stres cenah geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu nu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu nu mana nu asli. Tetap nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jangan sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu. Udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh si Mahdi. Nggak ieu keur carita baheula sangat biadab. Datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka hijilah terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisun faqala ma kuntil aqul cak bisun kula moal ngabungu anjeun badan kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah, wa amilhu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari summa bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah ada Abdullah bin Munabbi tetap didatangan ke Bisur dibunuh Allah bahkan anak rakyat dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah. Jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian
datang ke kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ke ditu ke Turki, Mekah, Madinah, malireun-eureun terus bae. Datang ka turun mah di kuari can sabaraha. Ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal negara kabeh kalut. Moal wakat turun mah di lamun teu kalut seluruh negara. Kalut heula kabeh negara. Bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha. Satu masjid satu gereja teu ribut kumaha. Geus pemimpin organisasi berbeda, ribut antara organisasi partai kitu kene. Versi kiai jeung kiai, wah ambalaya. Geus puguh Islam jeung kafir, muslim berarti setengah hiji. Pohara bakal kalut anu luar biasa. Ditunggulah kedatangan Mahdi, rindu akan datangna Mahdi. Engke di Madinah ka Mekah kakarak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnya na ka Suriah ke bakal cicingnya na di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul. Terus kitu da urang geunah jasa da geuraheun. Asal sasalaman jeung Mahdi guys. Mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh atuh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di itu naon ngaranna? Naon ngaranna? Kalen teh dasar osok ka ditu meureun nya. Tukang buka kuncina masalah ka dina hukum. Masya Allah. Ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae, tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah, keluarga urang diraksa ku Gusti Allah, lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah, rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah.